tolol goblok jelema leungit umur teh ceurik leungit dunia ceurik motif ceurik sing hade motif ceurik teu pernah orang yang cerikan mutiara leungit umur tapi dunia orang teu meunang ceurik cukup cek Tuhan Si Abdul Qadir jang barometer bahwa orang jauh ke Allah cukup eta cukup cek Abu Hasan As-Sazili tah kos kitu bae cukup jauhna urang ka Allah cukup cek Imam Kushairi urang teh kos kitu bae bahwa urang jauh ka Allah cukup geus ulah hese-hese ja innama yakhshallaha min ibadihil ulama nusir ka Allah mah ulama ahli bari masyaallah berarti kan urang imam lain keur carita nana jauh keneh berarti urang ka Allah jang sadar oh jahil Masya Allah Masya Allah tuh urang lamun bisnis tinggalan ku batur cerik tapi penting teu tahajud teh cerik eta kan penting tadi teh moal kapan ide jeung urang sanajan aya penting hareup nu tadi mah kapan ditilep geus ku Allah eta teh bakal dibuka ke di akhirat film eta teh timimiti urang balik malam eta mana nu aya salatan mana nu aya jaipongan mana nu jogedan mana nu orkesan mana lolobana urang mah joget mah lulu pernah ditobatan pernah dicerikan teu tahajud teu pernah urang mah tapi lamun isuk tinggalin urang teh bisnis ceri jauh keneh berarti urang jeung Allah sebab kesieun kalau innama yakhshallaha min ibadihil ulama Bismillahirrahmanirrahim an Itab bin Asid riwayatkeun ingsun saking Ki Itab kang putra lanang Ki Asid yallahu anhu muga nilarban lusafa Allah anhu saking Itab gol haleng ucap ya Itab oh eta tamat maksudna dalilul labzi utawi kilaiki ku urayan kang bangsa lafaz idza kharastum al kharsu utawi kharsu taqdiru ma'alan nakhli irang-irakeun barang kang tetep ing atase nakhli korma minar rutabi saking korma baseuh sing ade korma baseuh bisi asal baseuh bae wa ma'alal karami lan barang kang tetep ing atase karam minal inabi saking anggur wal manalan utawi manana iku idza qadaral amil tatkala ngira-ngira sofa al-amilu pagawe itu kan mundur leuwih teuing kurang eta lilalabu nyobaan ente yo yukhrasun lam kama yukhrasun nakhlu ayu qadar Yunta dan kira-kira ya ina bakat ja'ala Rasulullah dan teman-teman anda akan sabakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takdirah ina bingirang-irakan ina bu takdirin nakhli kaya ngirang-irakan nakhli korma Fatsanaru laina bawahirani baka yutawi
samar lan inabe iku lahuranikan lahur karana lil basari kadue paningal wala lan orana nalingi dunahum dan saliana samalan inabe opoha ilun kangali wala yakhfa lan ora samar yakulun minas samar wal inab wa yastatiru lan narima katutupan ya karone samar lan inab warakus syajari ing dalam godong tangkal kai kagaurihi kayalian kulut minas sibar saking pirang-pirang buah bisa ditaksir buah-buahan tu asal ulah katutupan ku tatangkalan kudang daunan tesamar teka tutupan ebreh buahna maka bisa ditaksir ku tangkulak rambutan kabel buahna wangi rumputina daun-daun bisa ditaksir cabe rentul singgarawat kehendak etakan bisa ditaksir buah ulah nu ngahalangan hahalang teh naon bae sehingga jelas taksiranana masalah bagi nu jitu naksir jadi lamunan nyaran-nyaran mah dagangna taksiranana sok salah disangka geuli soreng rodek disangka putih horegadan hideung anu teu biasa mah naksir teu kitu kecuali sableng hideung teh putih jadi bae masalah tah sia bakal mana bae ieu mah bubuahan tuksar taksir teh jadi pungkal pengkolkeun kieu geus urang naksir bubuahan tilok mending naksir eta gede cenah bah taksiranna gede horeng make wadah barang dibuka mah lambengnya halo waktu qalu zakatuhu zabiban maksudna zakatul inab az-zabib zakat inab teh ku zabib urang lamun nyaritakeun tentang perzakatan beda korma diala baseuh ke zakat nambah dugari kitu kene perangguran okos onta teh kapan aya onta teh setahun kedua musimna setahun 2 tahun katilu teh nu kudu dikaluarkeun zakat teh onta mun geus 5 onta naon kan beda ai urang mah pare teu urang mah pare bae tuh wa fihi inqita'un lam ikut tetep ing dalam hadis utawi narima pegat sanad dina hadis ieu inqita' nah lantaran dina sanad ieu teh aya Sa'id ibn al-Musayyab lain berarti Sa'idna anu teu adil cuman barang diteliti li anna Sa'id ibn al-Musayyab lam yudrik itaban Nasatuhuna ki Sa'id kang putrana nangki Musayyab iku orang nemu ya Sa'id ing itab. Sa'id mah teu manggihan ki itab. Nah
liana maulida Sa'idin karena satuhune maulida Sa'id kana fi khilafati Umar iku ana maulida Sa'id iku tetep ing dalem khilafah Sayyidina Umar sedengkeun wa itabun mata yauma mata Abu Bakar lan utawi kitab iku mati ya itab ing dalem dina mati sapa Abu Bakar pas Abu Bakar Siddiq maot dina taunan eta kitab ge maot sedengkeun lahirna Ki Said dina masa khilafah Umar atuh kan teu kapanggih tapi kunaon dina ieu hadis aya ti Said ka itab nah iyalah permasalahanana penting kitu tah takis kitu tah urang lamun dina thariqah urang menang desa urang menang desa tuh guru urang menang desa teu menangin kita nu mantak in kita sanad guer mutabaroh misal urang menang ti Zaid Zaid menang ti Umar Umar teh bebeja menang ti Ki Bakar sedengkeun waktu Ki Bakar maot Umar teu pernah kapanggih atawa leutik kene can dibere sanad atawa can lahir eprak bebeja Umar teh ti Bakar berarti kan eta mah in kita guer mutabaroh cik menurut pertorikohan atawa hasil ngimpi urang teh kadatangan ku Maulana Hasanuddin nah urang guari dibere ijazah kaeta teh teu meunang ngaijazahkeun deui sebab urang meunangna tina ngimpi yang urang bae kecuali nyana boga sanad jalur lain boga deui sanad lain ti Maulana Hasanuddin engke ti anu kan ujung-ujungna ka Maulana Hasanuddin oh masalah jadi jalur hirup aya kos gitulah pertorikohan di zaman Gus Dur kaditu pernah sering dibahas dina pertorikohan tapi di zaman Habib Lutfi mah henteu mutabaroh bae dimutabarohkeun bae ku Habib Lutfi mah sanajan urang hasil menang ngimpi mutabaroh bae aslina henteu mentak loba perbedaan thariqah meme Habib Lutfi jeung thariqah di zaman Habib Lutfi meme Habib Lutfi mah eueuh jelema thariqah make kartu nama eueuh sebab urusanna ruhani rahasia Gus Dur boga murid sabaraha dirahasia almarhum Abah boga murid sabaraha dirahasia terus berbagai perguruan thariqah dirahasia sebab urusanna ruhani jadi ulah make simbolis engke simbolis mah ketika urang geus tamat sugro kubro geus tamat dibere ku guru secara simbolis terserah guru merena naon ka ieu naon secara simbolisna geus jadi geus tamat beat tek dibere secara simbolis eta teh nyana engke satu ketika bisa engke kitu ngabeat sebab geus dibere secara simbolis aya setiap perguruan thariqah rahasia tah mah tuh bisa tah bang kayaknya ge mere kabatur kumaha alamat naon nu deuk dibikeunna eta teh bari sasalaman bari nyaritakeun tentang selesai dibere secara simbolis disebut harqah jadi lamun urang geus boga guru tamat harqahna naon eta teh aya naon ieu terserah kumaha guru berena aya tuh tanda tamat lamun urang di wisuda aya topi nu hideung teh anu aya buntutan naon ngaranna hah sia pada dasar lain mahasiswa teu nyaho kan
kok mau berojak mana itu nyaho pajar buntut ucing maya tuh itu nyaho lain sarjana mah nyaho nah itu topi sarjana nu hideung teh naon tuh nyata mah salah bae ngomongna pas gitulah aya di retoriko ge ngan beda-beda sebab eta mah melalui alamat ti guru ieu mah ieu tapi teu salah bebelut pege hartina teu salah sekedar supaya daek zikir tamancan toriko sebab asli na toriko mah hese tetep abi belut pege itu mah biar pada mau aja hendak make lah kartu nama ngan sayangna jelema nu boga kartu nama sudah mengakui bahwanya nah bertoriko kan ya setah kan bos gitu dibahas dah ku kiai ti Jawa pernah datang da kula wallahu alam urusan Nabi Lutfi teh mah sebab ayana di zaman Nabi Lutfi ayalah kartu nama ujung-ujungna nu boga kartu nama toriko tetap dagang limbah tetap korupsi untuk menjaga hal-hal eta kan batak diamankan toriko baheula waktu muktamar tertutup rapih toriko aya kitu rahasia kula nyaho pernah mewakili sekali eta teko koski luar biasa di zaman Gus Dur mantak toriko sangat berharisma celok nyarita-nyaritakeun toriko Gus Dur mah biasa baik ngan pelaksanaana percis ahli toriko. Mantap ketika nyana disebutkan mungkin Gus Dur itu wali enggak saya bukan wali ceknya cuman menyerupai wali bisa wae tak Gus Dur di televisi aya eta Gus Dur kamu mungkin wali siapa bilang saya wali cuman menyerupai wali ceknya bisa Gus Dur tapi terus banyak malam ditanya ngahelak mun lain makomna kecuali keplek kurang duaan atau baris sekarang eueuh nu make kartu aya nu kartu nama mah Mesir Turki eta toriko modern nu ayeuna teu salah abeh daraek zikir nyana tanggung jawab asli da mah tetep hese Ibaker carita in kito hadis tetap orang kudu ngaji mustalahat hadis jadi istilah-istilah hadis kudu nyaho aya hadis sahih aya hadis dhaif aya hadis mu'dhal aya hadis mu'an'an aya hadis mu'dhal aya hadis wah ambalaya kitu kene mustalahat tafsir naon nu kurang diaji misalnya Jalalain aya istilah-istilah Jalalain mustalah tafsir udah ngaji kitab Taisir eta teh pibayani tafsir geus jaho naon nu disebut ayat Makkah naon disebut ayat Madinah sabaraha ayat Makkah sabaraha ayat Madinah sabaraha nu patali jeung hukum sabaraha patali jeung kisah sabaraha macam-macam termasuk waqaf geus kolot mah keburu modar sia saya mah ngaji gua tuh mantap ngaji tafsir kurang kudu tek eta teh mustalahatna heula oh ka dieu loyogna kos penca gitu ka dieu nangkis deuk bae ngagoler bae aya istilah-istilah lah nah ieu sekedar cerita bahwa ieu in kieu iku hadis iji utawi kang masyru'iyatul kharsi fi nakhli wal inab iku den syara'keun naksir ing dalam kurma lan anggur. 2 zakatun nakhli wal inab ba'da istiwaihima tamaran wa zabiban tawi zakat nakhli lan inab iku tetep ing dalam sausana nerima pada diajigen nakhli lan inab tamaran tawadadi istiwa dari tamaran ing tamar wa zabiban lan zabib rawil hadis Itab bin Asid mukabbaran macana halekang den mukabbarkeun bi fathil hamzati asid
jadilah aya mukabar aya musogor used ya mah asid ngaranna mukabar itu Atab atau Itab bin Asid ieu teh Asid ibni Abil Aish ibni Umayyah ibni Abdus Syamsil An-Nawawi Abu Abdurrahman kunyaki Abu Rahman kitu aslama namanya samia Itab yaumal fatih dalam dina putu Mekah pastamalahu Nabi lan anda diakeun amil ing Itab sabab kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana Makkah ta ingat Mekah yauma khuruji ila Hunain dalam dina metune ya kangjeng Nabi maring perang Hunain ketika perang Hunain kangjeng Nabi berangkat ke Hunain nunggeus ka Mekah nyaho Hunain tapi kuari mah teu nyaho di zaman kula tahadus bini mah tahun 90 ka Hunain eureun dongeng heula di Hunain arif naik kurang terus ke gunung ka ditu Masjid Sidina Ali dan lengkap kami 96 Hunain geus aya rata kuari urangan dibawa di bus doang cek supir bus hadza Hunain geus teh jauh kaler kidul jadi urut perang Hunain teh baheula aya keneh kuari rata terus masjid kaluhur geus eueuh geus sabakat jadi taman ayeuna Hunain malah kuari mah tamanan kuari mah rata we geus rata urang nyaritakeun ka supir ge fan Hunain ya driver ladri sagala madri Hunain teh nyaho kula ge sagala teh cek muntara urang mah kula ge supir angkot ya sebenarnya supir tembak teh nyaho sapira urang Mesir urang Turki janana ge teh jauh Hunain mana ye ketika kang nyen perang Hunain anu dibere mandat di Mekah adalah Itab bin Asid masyaallah saat eta walahu isruna sanatan lan ikut tetep kadang Itab teh 20 tahun umur kakak 20 tahun geus dibere mandat untuk menjadi amil pengurus khalifah di Mekah umur 20 tahun ya Allah wa agrahu Abu Bakr alaiha lan tepihu Itab sa Abu Bakar alaiha ing atas Mekah falam yazal ila an mata yauma mata Abu Bakr maka raging sirgin si Itab teu kamaringan teu mati Itab dalam dina mati Abu Bakar terus ketentuan kangjeng Nabi jadi amil dilanjut ku sina Abu Bakar Siddiq tepikeun ka maot sina Abu Bakar Siddiq terus dia menjabat wara'an wa aqalan ngariwayatkeun an saking Itab sapa Atha ibnu Abi Rabah wa Sa'id Abi Aqrab boga muridnya Atha bin Abi Rabah Sa'id bin Abi Aqrab eta adalah murid Itab bin Asid bisaya riwayat ti anjeunna eta memang muridna rawahu Abu Daud riwayatkeun lahu ka Itab sapa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Amr bin Syuaib wallahu a'lam bissawab ngadeng wallahu alam teh bunga alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim al-ulama warasatul anbiya'i bil ilmi wa yuhibbuhum ahlus samai wa yastaghfir lahumul hitanu fil bihar ila yaumil qiyamah wa qala Allah ta'ala lan nadau safa Allah ta'ala ing ayat innama yakhshallaha min ibadihi ulama surah Fatir 28 ning pastine wadi ing Allah saking pirang-pirang hamba Allah sapa pirang-pirang kiai salian kiai Golkar lan kiai NU lan kiai Muhammadiyah lan kiai P3 lan kiai PDI lan kiai panjang tuh logot orangnya ulama teh aduh masya Allah awas ya tuh di logotan cabok saya kuai aduh masya Allah ulah sa ulama-ulama aja ulama Golkar mah teu sieun ka Allah duh cak ulama Golkar kitu amatnya ngaji emang kitu lah cenah ngomal ngaji dia kajeun ngal pinter-pinter sia ge buktina sia teu ngaji-ngaji teu pinter
teruskeun cenah tuh haridang ngadengna endeup ogol salatu wassalam ngaji teh duaan bae jeung kami berojak lah jangan mau muatan-muatan jangan paling ngerokok bae ngopi bae eta leuwih kejem muatanana itu mah lan wajaba kangjing Nabi alaihi salatu wassalam ya masallahu ngucapin lapad ya basullahu bakal nanyakeun sapa Allah al khalqa ing makhluk khalqa bimana makhluk yaumal qiyamati dalam dina kiamat summa yumayyizu kari misakeun ya Allah al ulama ing ulama yaqulullahu ta'ala maka ngadau sapa Allah ta'ala ya ma'syaral ulama perkumpulan kiai inni lam adha ilmi fikum illa li'ilmi bikum insatuhu ingsun iku orang nele ingsun ing ilmu ingsun dalam sira kabeh angin karena waruh ingsun bikum kalawan sira kabeh walam adahu fikum li'azibakum lan orang nele ingsun ing ilmi dalam sira kabeh drapun yen tanyiksa ingsun ing sira kabeh intaliku ilal jannati maka lahum aku sira kabeh maring surga faqad ghafartu lakum maka teman-teman wis ngahampura ingsun lakum kadue sira kabeh insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin utai jenis puji ku tentu kadi Allah kang mangeranan alam kabeh ala kulli hal ingat saban tinggal alladzi ja'ala darajati hifdha dengan dadakeun ya Allah ing sakehe pangkat ing raraksaan lil abidina kadung kang ibadah kabeh wal qurbati lil arifin lan sakehe parak maring Allah kade wong kang ma'rifat kabeh wa kana ngalanjutkeun luhurna ilmu ternyata setiap jelema diberi ilmu ku Allah sebab ilmu teh titipan Allah disebut nage nurun cahaya wa nurullahi la yuhda li'asi cahaya Allah ilmu Allah moal dibikeun ka jelema tukang nonton TV tukang main SMS tukang jaipongan korupsi moal anu limit bersih lempeng hatena ka Allah dibere ilmu laduni kok urang lamun nyaritakeun ilmu dina kitab ieu lain sambarang ilmu ieu mandek nyaritakeun rahasia di jero rahasia rahasia ning rahasia berarti ieu mah cahaya Allah Allahu nurus samawati wal ard masalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah can kanyawan geus gede gue haramat naon wallahu a'lam. Jadi ilmu makrifat urang lamun nyaritakeun tentang ilmu dina ilmu bilagah berarti ilmu ma'ani bade bayar urang nyaritakeun ilmu dina ilmu mantik moal kaluar tina tarif jeung dalil urang nyaritakeun ilmu dina ilmu fikih ilmu syariat urang nyaritakeun tentang ilmu dina tafsir mustalahat tafsir nu patali jeung makna-makna kalamullah
urang nyaritakeun ilmu dina ilmu kalam nyaritakeun wajib di Allah mustahil di Allah jaiz di Allah nyaritakeun wajib di Kangjeng mustahil di Kangjeng jaiz di Kangjeng urang nyaritakeun ilmu dina kitab ieu ilmu ma'rifatullah lain ilmu partai mantak di ditu tadi sorol ulama khawasa ibadillah alladzina ittabahum ila ma'alimi dini wa hadahum ilaih wa bizmaziyatil fadli atharahum wa asfahum wa hum warasatul anbiya wa khulafa'uhum wa sadatul mursalin wa urafa'uhum jelema nu dibere ilmu katauhidan ka Allah sehingga boga keyakinan caang mata hatena disebut ulama khawas ibadillah nyaeta jelema nu dipilih ku Allah pikeun tetengger agama mun para khawas agama tetenggeran boro-boro agama kuburan tetenggeran sejarah ada orang mana ya kuburan mantak kudu eta tetenggeran santri kudu make tetengger kopiah jeung samping eta tetengger santri bupati kudu make tetengger kenong nih dia tetengger bupati eta aya tetenggeran kabeh ge atuh Habib kudu aya tetenggeran cenah naon tetenggerna Habib yang mulus 2M wali aya tetenggeran moal kaliru alladzina ittabahum ila ma'alimi dini tetengger agama pokoknya kajian kok bagi moal kaliru dibanting-banting ge wali mah diaromongkeun ge tetep bae wali Allah mah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun diaromongkeun dicaci dimaki atuh terus bae sebab cuma tetengger tajongan ke tetenggal kuburan sia najongan aing sakira teh moal bisa zarah sia tetengger wa hadahum ilaih Allah nuduhkeun ka makhluk ka alladzina dituduhkeun ka ku Allah nyana dikallahkeun emang ku Allah janang Allah didielmel ku Allah diurus ku Allah dikallahkeun ku Allah mantak nyana mah lamun salat balik deui ka syariat tengenah geus biasa di dinya ngeunaheun amat ketika eueuh nu eta balik ka syariat puyeng lain ieu salat mah aing mah sebenarnya mah Allah kan keur ngahijab mungkin karena omongan karena egona karena kadaharan karena pakaian dia eta mah sensitif piceun nyana kelabakan ieu ka mana nu ngeunah teh ka mana balik deui ka syariat mah jadi bae ngan teu ngeunah kudu istighfar heula lamun can istiqomah mantak al istiqomah khairun min alfi karamah eta teh nerapkeun al istiqomah khairun min alfi karamah teh istiqomah dina maqam lain istiqomah ngadahar uduk al istiqomah khairun min alfi karamah budak istiqomah ngadahar uduk aya poal minggu leuwih bagus ibatan 1000 karamah goblok beureun istiqomah urang bancan aya istiqomah urang aya salat duhur awal waktu qobliyah ba'diyah isuk salat duha berarti istiqomah urang encan makom cek dina kitab ieu bagus ngan can boga rasa pantam ieu mah pan wahadahum ilaih wa bimaziyatil fadli azrahum aswahum saha ku maziyah ku kalunggu kaunggulan fadl Allah dipilih ku Allah diselir ku Allah jadilah warasatul anbiya jadilah khulafa'u jadilah sadatul mursalin jadilah ngurafa'u nah ialah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tipena beda-beda wali-wali Allah nah ya innama yakhshallaha min ibadihil ulama lian cek ahli ma'animah wa adawatul qasi illa innama atfun wa ta'idun kama taqaddama
Innama tiada taukid teu aya lian pasti yakin salarian ka Allah mati hambana adalah ulama salian ulama moal boga kasieun ka Allah. Jadi berarti nu boga kasieun ka Allah mah maksusun wa maksurun bil ulama khusus ka ulama. Cenah aya di ditu ulama tapi teu sieun ka Allah lain ulamna tama ulamna. Ulama mah sieun ka Allah mantak lain sambarang ulama. Jagening ulama di urang ayat teu sieun ka Allah. Buktina proposal jalan terus. Buktina jangan bohong jalan terus, di dunia jalan terus. Lain ulama aja ulama mah sieun ka Allah. Ana sieun ka Allah, sieun karena bebendu Allah. Ana sieun bebendu ka Allah, hati-hati waro ngaranna. Di urang loba ulama teu sieun ka Allah. Lain ulama eta ulama ahli makrifat. Wali Allah. Jadi nusyun ke Allah kecuali ulama. Salian ulama moal sieun ka Allah. Cenah camat sieun ka Allah bohong. Cenah bupati ge sieun ka Allah odol serok. Cenah gubernur sieun ka Allah tai anjing. Cenah presiden sieun ka Allah di mana horeng. Ugu kiai modern ge teh sieun ka Allah. Yo joki modern mau kiai salap ge sarua. Kiai salap ge teh sieun ka Allah komo sia. Atuh saha nu sieun ka Allah ieu teh nyaho. Ieu mah nu sieun mah geus ka Allah urang mah bangpak kabeh geus lah. Boloon kabeh. Besi pajar wilah-wilah. Urang mah tolol goblok boloon. Atuh nu mana nu sieun ka Allah nu mana? Teu nyaho urang ge. Teu nyaho. Nu sieun ka Allah ban sok ceurik. Kabar ya kiai ceurik bae kunaon ceurik bae. Proposal teu datang. Eta ceurik. Cik Tuan Abdul Qadir dina hakikat daya nyambung omong sarua jeung Imam Ghazali. Pang goblok-goblokna jelema. Sarua ya para wali mah, mun kukula disimpulkeun we mah. Begitu ditingalian dina kitab Nakur. Disundakeun ieu. Disundakeun ieu. Dengekeun ku dengkul sia. Ieu mah tong kadengeun make culiga. Dengkul bae lah. Pang goblok-goblok na jelema, pang tolol na jelema, pang bohon na jelema. Jelema leungit umur teh ceurik tapi lamun leungit dunia ceurik bohon. Kan urang kabehan. Ayo coba. Umur sabaraha sia 60, pernah sia ceurik bahwa umur sia beak? Henteu. Umur sia sabaraha kuari 50, pernah sia teh leungit umur ceurik? Henteu. Eta teh kapan mutiara leungit umur urang teh makin hari makin leungit makin hari makin pernah ceurik henteu ai kamari ceurik leungit sapeda leungit motor deureuh sapeda jeung motor HP leungit ceurik kiai deui goblok kiai leungit HP ceurik kadukun deui eta kiai mana moal bejakeun ku aing ja Habib ge ceurik urang lamun kos kitu pan karasa tah. Karasa kana jantung jah. Heueuh nya. Tuh. Sundakeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir. Sundakeun bahasa Imam Ghazali. Sundakeun bahasa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Sundakeun para wali-wali Allah. Cak nyana tolol goblok jelema leungit umur teh ceurik leungit dunia ceurik. Urang aya nu teh ceurik hiji doang. Kunaon? Pamajikan paeh teh ceurik. Tuh kan. Emang belon sarua. Aduh. Leungit dunia ceurik tapi leungit umur teh ceurik. Eta teh termasuk min jumlatil lain wali Allah. Aduh, jadi wali berat. Urang mah dunia teh leungit ceurik urang. Boro-boro leungit sepeda, leungit motor, leungit mobil, leungit HP, boro-boro ieu mah ye. Haji Pudoli ya, Ki Pudoli ceramah tadi beri amplop ceurik. Haji Pendi mamaca tadi beri berkat ceurik. Nya ceurik sedih heuda. Kunaon? Anak 12, incu 12 kunaon make ceurik? Boro tolol teh coba. Eta teh goblok eta kos kitu eta. Cak Haji Pendlok ya osok terus ya mah kaing bae sih
dasarnya siapa emang ekstrim. Kok sekarang itu tah motif cerik ada motif cerik pernah orang yang cerikan mutiara leungit umur tapi dunia orang teu meunang cerik cukup cek Tuhan si Abdul Qadir jang barometer bahwa orang jauh ke Allah cukup eta cukup cek Abu Hasan As-Sazili tah kos kitu bae cukup jauhna urang ka Allah cukup cek Imam Kushairi urang teh kos kitu bae bahwa urang jauh ke Allah cukup geus ulah hese-hese ja innama yakhshallaha min ibadihil ulama nusir ka Allah mah ulama ahli marifat aduh cenah ieu urang ulang ngaji kitab ieu sanunita ngaji ieu atuh cenah kiai kudu ngaji eta jatuh aing bae sorangan geus cenah aing moal ngaji lulus kitu ngaji da bodoh lain mah cenah ngaji tapi di ditu handapeun tanggal buat lulus malipit burung. Iya supaya jauh rahasia hati aja hoan gara-gara urang ngaji mau izo ngaji ihya ngaji hikam jang urang ulah kabatur nge kanyahoan kasalahan-kasalahan urang abe urang bisa babali ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika urang nyawa jahe iya aing goreng can pernah sieun ka Allah jauh berarti aing ka Allah istighfar lain aju jang kabatur goblok tuh sia caki uji geus mah lain kiai ai kabatur bisa ai sorangan teh istighfar tolol deui ieu mah keur ngaji doang ieu mah nyaperti-nyapertikeun padahal mah jang urang oh berarti aing goblok ge aing tolol ya berarti ilmu dibere ku Allah tapi aing teu sieun ka Allah berani jasa aing leungit umur mah teu pernah ceurik tapi leungit berkat mah aing ceurik nyolateun bae nyolateun tah panca Kangjeng Nabi lamun urang nyalateun teu ngiringkeun ka kuburan eta teh dibere sagede gunung Uhud masyaallah ganjaranna pohara lamun urang nyalateun kemudian ngiringkeun ka kuburan dibere 2 gunung Uhud ganjaranna boleh mah pohara kan aju urang teu nyalateun teh ceuri leungit ganjaran ieu sabenerna mah masyaallah pohara jasa ganjaran mun urang nyalateun aju ka kuburan mah 2 gunung Uhud kahadean urang darajat urang teh ceurik tapi urang ketika urang nyalateun teu dibere sholawat ceurik Habib eta kos kitu eta kos kitu aduh Haji Pendi mah kaliwat balik deui nya kadinya balik deui maksudnya tadi teh can kabere maksudnya ieu aing can kabere sareng kitu kan tolol masyaallah sakalina henteu ja itu pajar geus mere bae bebeja ka tukang ampura mana panitiana can kabagi gitu ieu bebeja deui kan eta pelon nyalateun teu kabagi sholawat mah ceurik tapi teu nyalateun teu kabayang ganjaranana urang masyaallah berarti kan urang imam lain keur carita nana jauh keneh berarti urang ka Allah jang sadar oh jahe Masya Allah toh urang lamun bisnis tinggalan ku batur cerik tapi penting teu tahajud teh cerik eta kan penting tadi teh moal kapangide jeung urang sanajan aya penting hareup nu tadi mah kapan ditilep geus ku Allah eta teh bakal dibuka ke di akhirat film eta teh timimiti urang balik malam eta mana nu aya salatan mana nu aya jaipongan mana nu jogedan mana nu orkesan mana lolobana urang mah joget mah lulu pernah ditobatan pernah dicerikan teu tahajud teu pernah urang mah tapi lamun isuk tinggalin urang teh bisnis ceri jauh keneh berarti urang jeung Allah sebab kesieun kalau innama yakhshallaha min ibadihil ulama ieu ji teka aku mah ku bupati laporkeun atuh jaing ge umatna daftarkeun atuh coba ki Pudoli ka ditu Habib Rozak coba jajanan sok luntang lantung di ditu bae mah aing daftarkeun atuh coba wayahna saminggu sakali apa sebulan sakali benta daftarnya nak teu kudu daftar ka Allah bae ka Allah bae geus pokona mah urang digawe ka Allah
anu bakal mayar ka urang sieunkeun diri urang ka Allah innama yakhshallaha min ibadihi hanya ulama nu sieun ka Allah dipaksakeun ge jelema nu teu ngaji tita sieun ka Allah moal bisa jelema nu teu masantren tita sieun ka Allah moal bisa bae kajen gugum mah moal bisa emang sieun ka Allah kumaha moal bisa cak kilang nu masantren ge tita sieun ka Allah hese lain hese hese atuh komo nu teu masantren jadina Al-Qur'an ieu mah innama yakhshallaha min ibadil ulama deui nu sieun ka Allah kecuali ulama teh dibere ilmu Allah yakni ilmu marifat memehna masantren heula atuh komo nu jadi guru SD asab jadi guru asam-up nu jadi guru moal sieun ka Allah salat ngan teu sieun ka Allah waktu korupsi mah korupsi bae tanda teu sieun ka Allah cenah ieu mah PNS teu sieuneun ka Allah cenah salat urusan salat jeung sieun lain deui salat bae teh mah ngagawean syariat tah mah kos kitu mah ku ieu ku itu bagus ieu mah keur carita nu sieun lain berarti teu bagus lain terus siapa sok salah bae goblok ieu berarti cenah ieu salah PNS lain ieu mah deuk ka jero nyulusup jadi aing hese ngomongkeunana ieu mah sebab sia mah TK di Pagahan Universitas jadi hese ya. Kudu dibukaan hiji-hiji mimiti buka bajuna, buka baju. Ah, tuh sia maju seri bae pan. Abe nonggerak kitu kabeh. Nah, ngan di orang lalaunan beta baruk bae. Sugan urang bisa nyayan gitu kan maksudna. Jen teuing lah kana kukumaha nu penting urang hayang deket jeung Allah sanunya ya Allah membabarieun deuk mere maka urang bari urang set diberesieun ka Allah ngageter-geter beda sieun ka Allah mah lain deui nu sieun ka Allah sieun tinggalin dunia sieun tinggalin jabatan sieun tinggalin keagungan lain kadeleuna lain deui sangat lain kanyahoan teu nu bisa sieun ka Allah ti hamba Allah kecuali ulama jak Quran teh Quran teh kalamullah berarti salian ulama moal aya ka sieun kitu wae sasese ulah sasese Masya Allah haju kieu deui nu inggis nama ieu jeung nu resep inggis tapi resep cek Kangjeng Nabi yab'atsullahu al-khalqa yaumal qiyamah Allah bakal ngahudangkeun ka seluruh makhluk kok dina poe kiamat imimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad bahas ngaranna udang ti kubur giring ka mahsyar summa yumayyizul ulama tuluy Allah misahkeun ka ulama Allah berfirman fayaqulullahu ta'ala cek Gusti Allah ya masyarul ulama golongan ulama misah ulah ngahiji jeung hansip ulah ngahiji jeung Wandra jeung calo ulah woi ulama ulah ngahiji jeung PNS jeung bupati jeung gubernur ulah misah tarik ku jaki kudoli ka dieu sia mah pentikeun ieu bareng bibrojak ka dieu bibrojak pan sering ke pendopo baturin dong saya bibrojak katarik ku jaki Sumayumayyizul ulama Allah misahkeun ulama cek Allah ya masyarul ulama hei golongan ulama dengikeun ku anjeun misah dipisahkeun ieu kafir ieu musyrik ieu munafik ieu golongan maksiat ieu PNS guru wabeh boga bendera masing-masing wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara digiring siqal ladzina taqau jelema anu takwa ka Allah ila jannati ka surga zumara teh golongan-golongan make bendera-bendera bendera ka hiji bendera kedua bendera katilu bendera kaopat nah ieu bendera ulama dipimpin ku saha Zaid bin Harithah pemimpin ulama jaga di akhirat selain daripada Sayyidina Utsman Zaid bin Harithah Masya Allah diberi mandat Zaid bin Harithah tah cek Kangjeng Nabi
aya naon Gusti Rasul ya bendera kibarkeun seluruh ulama bawa ke sorga di bawah bendera anjeun hampura Gusti izin ulah izin mana ti kaula buka ku Zaid biar al ulama warasatul anbiya menuju surga Allah kecuali ulama Golkar aya di dieu atuh di sana aduh sedih aduh sial cek ulama Golkar atau emang siapa sial nah pacar beneran maksudnya emang benar gitu aduh ya Allah cek Gusti Allah inni lam adha ilmi fikum illa li ilmi bikum kadenge ku kapehan kejaga di akhirat firman Allah ieu saenyana kaula teu nendengkeun ilmu kaula ka anjeun teu mere ilmu kaula ka anjeun teu nitipkeun ilmu kaula ka anjeun karena kaula nyaho ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai pewaris para nabi sebagai anjeun teh sebagai khalifah anjeun teh dititipan ilmu kita ngembangkeun jeung neruskeun para rasul jeung para nabi teh semata-mata kaula nitipkeun ilmu ka anjeun kecuali kaula geus nyaho bahwa anjeun teh bakal ngembangkeun ilmu sesuai jeung rasul-rasul anjeun masyaallah wa lam adahu fikum li'azibakum jeung teu nendengkeun kaula kana ilmu kaula ka anjeun nu dimaksud deuk nyiksa teh semata-mata kaula nenden ilmu ka anjeun maneh deuk disiksa berarti deuk disalametkeun nu mantak dibere ilmu deuk disalametkeun sebab jelema anu endeup disiksa mah teu dibere ilmu atawa ilmuna disalahgunakeun geus kuari ma intaliqu ilal jannati segera berangkat ke surga waqad ghafartu lakum kaula geus ngahampura ka manehna kabeh berangkat surga di bawah bendera di bawah panji Zaid bin Harithah si kullina taqau ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين. Hai Habib Razak, masuk. Masya Allah. Begitu datang kadinya, lihat dulu suratnya. Wah, ini sering ke pendopo, minggir. Aduh, Habib Razak terjadi di surga. Cak malaikat Ridwan, cari jaki sono lu. Aduh, cak Habib Razak saya udah tobat, katanya uangnya juga nggak dimakan, cuma dibagiin ke ayam doang. Ayamnya dijual. Wah begitu teliti bener, uangnya nggak dimakan. Oh digerakin Razak sini lu, sini masuk dah surga masuk. Tapi belakangan ya. Aduh ya Allah. Iya orang bari lalagan ke beneran kan? Ulah pacar lalagan. Ya Allah, Masya Allah. Orang Inggris tepan kelamun orang kita ke surga, makanya diteliti heula pan. Boro-boro di akhirat atuh, orang di Mekah bae ge di Mekah diji dah saja tapi pisah. Diteliti heula pisah besi garong, besi penjahat, besi bajingan. Lantaran ieu kan deuk ibadah besi ngarusak ke ahli-ahli ibadah engke teh tenang ibadah teh pan mentak diteliti di berbagai bandara kuari hayang ikut campur sebab ieu internasional teh bisa tuh urang teh setuju lantaran ieu kan deuk nenangkeun hamba Allah deuk ibadah kumaha lamun ikut campur nu sejen urusan keuntungan malah teu masa pira keuntungan tetapi ieu neko-nekona mun Irak milu, Iran milu, Turki milu, sanu nyaopan nyana mancan jelas. Indonesia misalnya milu, orang tetap tersetuju kula paling tersetuju. Geus bae, Raja Salman, geus bae ente bae geus lah. Ulah dipilukeun saja. Sabab naon? Anu urang teh tentrem pengurusan penyusupan. Sual kitu rapihna ge baheula senjata ararasup. Komo lamun dipilukeun kapan penelitian pisana. Habib Razak penjahat masuk. Coba mau pepeltokan panjana ka ditu.
cilaka orang jadi tetentrem guys Arab baik guys urusan nyana meraih keuntungan dan lain sebagainya atuh tama urusan nyana atuh merentem semata-mata Allah nenen baitullah didinya lamun lain jang keuntungan nyana keun bae atuh ieu beuki mah tinggal gitu bae tapi orang aman asup ka ditu ngeunaheun tapi lamun ilu negara-negara lain orang kan khawatir aya naon gitu ngaranna penelitianana urang Irak ku Irak urang Iran ku Iran Indonesia ku Indonesia atuh pan babari nyusupna ka ditu embung urang ulah tetep bae urang Arab bae ieu keur carita Mekah urang asup ka Irak bisa di ditu dipersulit datang ka ditahan 8 jam penelitian pisah nama besi teu akur atuh komo dekat surga rozak teliti berapa tahun lu hidup cakap berapa gue juga kagak tahu coba teliti kawin berapa kali kawin teliti lah Masya Allah karim ya masyarakat ini lama ilmi ngunahin indah nikmat tapi khawatir besi hanas orang ulama tapi ternyata orang di-exit di embargo orang tuh menang asup ka surga orenganan ieu mah ulama ahli Allah subhanahu wa ta'ala hijikeun jeung nu tadi yakni ulama nu sieun ka Allah anu tadi intaliku ilal jannati faqad ghafartu lakum geura berangkat maneh ka surga kula geus ngahampura ka aranjeun kabeh ulama nu sieun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian kedua tentang jelema anu merosot tina kapangkatanana ku sebab bil idhofah ngahiji ngalande babarengan jeung arazil jelema nu hina mungguh Allah ruang lingkup sapopoena jeung jelema anu eueuh nilai mungguh Allah ketika urang hijian jeung nu kos kitu pangkat urang bakal merosot geus aya ketenangan di diri urang balik mesantren teh kemudian urang ngaji aya katentreman lantaran babarengan jeung ahli-ahli ngaji berjamaah ngeunah ngariung ngeunah obrol-obrol ngeunah 10 tahun nu dibuka Riyad Takrib Sapinah naik Fathul Muin indah luar biasa nu tadina di mamang-mamang naik ku ari jadi ustaz naik deui ku ari lantaran kadeuleu tegep aya anu ngiai-ngiai pas dek naik ka abuya merosot teu kuat mimiti didatangan kulurah mulai ngagibeg datang camat rada ancul-anculan begitu datang bupati terlena ngarasa indah kedatangan ku inohong ku penggede aya resep di jero hate aya satu kebanggaan dibangga-bangga jelema nu teu boga nilai munggu Allah ku boloon eta kiai ku ari mah ngarasa hina mun cacampuran diriungan jeung ustad nu tadina dikelilingi ku ustad jeung kiai di mana ngariung seserian indah jasa ku ari ngarasa hina lantaran aing mah pangkatna beda sebab geus babarengan jeung bupati jeung gubernur sia mah masih kene leuh hihijian teh di lembur be kakurung ku batok teh jaho kaler kidul boga tarnya rasa kitu
secara zahirnya ditaikan ku Gusti Allah nu tadina teu boga motor jadi boga, nu tadina teu boga mobil jadi boga, atuh ningkat ku ari mah pakaian ge keur ieu mah beuh make baju nu polos-polos ku ari mah batik, malah mun ditilik-tilik batikna teh di jerona aya warna konengan seutik. Bangganya nama ke batik eta, bahkan dibere lebaran mah samping samarenda warna koneng berikut kameja koneng jeung jasna aya kekuning-kuningan. Nyana seri diaku aing ku bupati termasuk warga negara asli aing mah. Tuh ustad jeung kiai nu itu manu teu kadatangan bupati nya nama teu diaku warga lantaran nya nama lain orang Indonesia, orang Lampung. Dari aku aya tah di jero hate kebanggaan morosot sebab kangjeng Nabi ma wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yusayyuhum janaizahum. Kitulah kangjeng Nabi dibaca kunyanai muludan mah horenganan lain dek nurutan kangjeng Nabi dek naon kana pod aduh dibaca wala yakiru faqiran adokahul faqru asfah beuh pohara, tetapi orang lain dek dijadikan uswatun hasanah semata-mata hayang menang pamere morosot. Ketika diondang lamun sugih mah beuh buleudna gede, barang nu ngundang nu susah maka popohokeun, bahkan geus direncanakeun moal datang aing maka ditu mau bisa ngaberkatan aing gajen kuku mage sia malah jeung kebanggaan diondang kuno susah mah morosot ya Allah ya Rabbi teu karasa ngagusar geserna jero hate urang paingan keur ieu mah hararampang maca Quran teh sabulan tamat ku hari barang wawuh jeung bupati 3 bulan ge teu tamat bahkan 6 bulan ge teu tamat eta kiai kobo tukang karung tajakan kiai geus teu bisa namateun Quran atuh komo si eta jauh bahkan aib kiai mah deres nenden Quran inget kana nya naon teu ndek maca Quran di mana jadi datang teh jadi jahe poho panendeuna datang ka pohon nenden Quran teu maca Quran ieu gara-gara wauhna sing hade wauh lantaran ieu jadi racun. Urang wauh jeung kiai moal teu nu didongengkeun teh bangsa kitab malulu. Bangsa nu didongengkeun masalah bari jeung teu kabuka ge masalahna. Lumayan me ngadongeng-dongeng. Nanya ka kiai. Hari teh si narkib watu tanah wauh kumaha poho deui buku ge. Saya ngatanyakeun we kitu ka santri kula. Atuh santrina komo kiai ge poho. Tapi lumayan kan ngobrol teh eta bae seputar kitu. Kiai pernah namatin kitab boga gitu lumayan tapi katanya be gitu tapi be orang wau kejeng camat dia mau ngobrolkan ke kitab jatuhnya hungannya nama mau ngobrolkan masalah moal paling program KB program naon kara selanjutnya program naon ngomong atuh sia ulah sok pura-pura teu nyaho tuh berbagai program-program komodo kayak kegiatan henteu salah ngan urang eta tersita waktu ku obrol-obrol nu kos kitu. Nah iyalah batur urang komo urang ngahiji ka ditu ngahiji ge urang dek dakwah mah bisa teger masalah tapi kan maksudna nu mantak diundang ku bupati supaya ngadukung nyana lain rek ngadengekeun urang lain dongengna pamarentah ngondang kiai supaya nyana nuturkeun kiai moal mun kitu mah balender meureun di negara ondang kiai maksudna dek ngadukung nyana 1000% kos kitu dek salamet gitulah bepanceun teh dek modar siapa nu modar mah kitu bae kajian kuku mah ondang kiai pendopo ondang kiai kiai mah bupati ondang kiai kantor wilayah ondang kiai ke kantor kitu Golkar ondang kiai maksudna supaya ngadukung eta lain dek nuturkeun kiai lain hayang nasihat kiai lain ku bodoh-bodoh teuing teh si kiai bodoh ka hulu-huluna alabatan hurang hurang ya nu taina di hulu mah
Kiai udah sok itu Kiai masing-masing iki masing-masing itu sia-sia ngaing ngan ieu mah morosot ujianana jatah ngaji Yasin ge lain maksud Yasin eta mah pencitraan blusukan emang kumaha gitu emang blusukan asli itu pencitraan eta mah anu ngomong ka kula Kiai cenah tahun ieu mah urang lama ning milih nu blusukan bae pencitraan itu cenah teu pencitraan asli menyok presiden urang blusukan orang pencitraan dan lain-lain sebagainya moal aya nah ieu urang ngahiji jeung nu kos itu ngobrolkeun ge eta bae bari nu diputer seputer wari obrolan teh obrolan kos gitu minimal ngobrol cincin minimal eta kabelah dituna ngobrol teh negara KPK lah BPK lah urusan DPR lah gubernur lah baik urang ngobrolkeun bener moal ku obrolan urang maju moal ku obrolan urang tapi urang hayang beta ngobrol kos kitu lantaran batur ngobrolna nyana morosot urang coba mun tadi itu ngobrol 5 jam urang ngobrol jeung nyana mun pake maca Quran menang sabaraha juz ayo coba 5 jam urang ngobrol jeung nyana mun urang pake maca sholawat menang sabaraha ribu 5 jam urang ngobrol jeung nyana lamun pake tapakur ku urang mantep jasa tapi urang kan terlena bahkan dijangjian deui ke minggu hareup dijemput kiainya masyaallah mun persiapan mandina 3 kali ieu kiai deuk salat batu mandi acan ya Allah bareng deuk dijemput ku bupati 3 kali alabatan lagi di panganten boloon iya merosot karena menghargai manusia ke Allah mah kurang penghargaan ari reka bupati mah masyaallah bajuna ge diistrika ngajeripit eta beleungna lamun urang kadinya kakeset beraheut ujian raheut ku hebat-hebat abeh urang teh di alam hebat penampilanana kunaon ieu salat subuh cileuh sagede poleca Masya Allah salat zuhur gitu kene bae ngahargaan ka Gusti Allah ieu lah nu ditilik ku Gusti Allah babaturan urang ngabatur jeung nyana idofat mahfudun bil idofat turun urang teu bisa ngamankeun diri urang nah nu entek cek kanjeng Nabi sallallahu tujalisul mauta ulah sek lulungguhan maraneh jeung jelema nu parae patamutu qulubukum pae geuraha teh maneh gila wa manil mauta ya Allah saha nu parae teh gola cek kanjeng Nabi Isa ar-raghibuna fid dunya al-muhibbuna laha cinta dunia upak-upak dunia Ugama gola alaihi salatu wassalam bihaysi Nabi sallallahu alaihi wasallam cek kanjeng Nabi al-mar'u ala dini khalili jelema mah aya di atas agama khalilna kancana urang aya neuleuh derajat jelema deuleuh batur hirupna deuleuh batur lulungguhanana kitu batur lulungguhan nu sapopoena jeung saha nyana eta lah sapagodos dia urang ayeuna mah lamun urang deuk ka Allah kebenaran datang lurah datang camat urang mah teu betah ayeuna datang mah datang bae dihormat paling 1 menit 2 menit sajam 2 jam ai kitu mah abring-abringan teu betah teu sapagodos berarti lain khalil urang nyana mah sakadar namu ketika orang babarengan jeung nyana engkeuy-engkeuyan di panggung makono hidup berarti kan orang geus sakhalil ta jeung nyana didinya derajat nyana naon bedana camat naon bedana bupati naon bedana jeung kiai jeung nu bodoh ja akur ka jeung gugum ge camat bupati jeung kiai sapanggung reujeng dengan tujuan anu sarua pitayun atau akur teteh almaru ala dini khalili cenah kiai mah bisa ngaji ge tujuan ngajina jang ka mana nu bodoh jeung nu pinter ja akur aya loyogna jang dunia keneh mah ja ilmu mah teu ngajamin kana kasalamatan dirina jageuning nu jadi bupati jageuning nu jadi DPR lain teu bisa maca Quran jeung teu bisa maca kitab jarago maca kitabna nu aya di MPR nu aya di DPR profesor makomo mun ngalalakon nyaritakeun tasawuf pinter jasa kok korupsi sih ilmunya na teu bisa ngahalangan nyana naon bedana nu pinter jeung nu bodoh akur bedana nu pinter mah bisa ngadalil nu bodoh mah henteu ketika ditanya maksudna jang meuli apaan sakena akur bae
akur sama nu mentak di akhirat pinter tinggal pinter diseret bae ka neraka. Beda nu ngabedakeun antara manusia jeung manusia adalah ma'rifatullah. Ketika nyana dibere ilmu ma'rifat etalah nu ngabedakeun antara nu pinter nu bodoh, pedagang, politik dan lain sebagainya. Nu ngabedakeun adalah ilmu ma'rifat. Ketika teu boga ilmu ma'rifat, kiai tinggal kiai, bodoh tinggal bodoh, pejabat tinggal pejabat, akur sakompet daunkeun di akhirat digejeburkeun bae kabeh. Tuh kan, cuna ulah sok kitu, aing mah da kitu bae. Da kitu bae. Cuna teu mah kitaban baca ku sia kitabna. Mana cenah kitabna? Mata siana meureun. Deuleu ku sia. Cenah aing mah moal ngaji, sanu nita sia ngaji ka dieu. Moal aing mah sasekian aja moal ngaji ka dinya, bahkan aing mah duk pidato ulah kena ngaji ka dinya. Duh pidatokeun ku sia. Larang ku sia. Larang ulah kena ngaji, sia ngaji ka ditu bae jeung Ki Golkar, ngagejebur sia kajian kumaha ge. Cenah kieu ulah sok ini kitu bae mah. Cenah teu mah tuh aya kos kitu mah ekstrim, deuk ekstrim baik mah. Cenah kos kitu mah ya. Nan sia mah sia bae aing mah aing bae. Ini beberes saya sejasa. Embung jasa kasinggung teh embung, digogoreng teh embung, kadanan cara Tuan Sabdul Qadir mah murid teh ditampiling, murid teh diparak, belah dieuna tah Ki Ahmad Khatib sambas marak murid ai si hayang ka Allah tuturkeun aing tampiling, dijejak tadi bere dahar, matak cara diwali je murid-murid da eta teh hasil ditampiling, ku ari mah jadi wali hayang ditampiling embung. Ye da kumaha haju ngagoloyor ka ditu ka pendopo terus beda kira jadi walina mal bisa tuh bantak ilmu nu keras mah ilmu thariqah mantak kuari mah ilmu thariqah nama aya nu ngabimbing thariqahna saha kakarak titah dihudangkeun jam hiji bae ge haju mandi geus ingsrek-ingsreukan aduh asana cenah gering yang aing mah mal terus lah norekatna terus ya terus bah geus cenah aing malah nek balik deui ka ditu jadi PNS terus pibakateun meureun siapa jadi wali udangna doang geus puyeng cek jana eta kakarak dibimbing sakitu encan dibimbing coba saeutik dahar ge emang dahar teu meunang tuh sia mah ka guru kitu bae saya saeutik adalah dahar biasa sapiring setengah bae emang haram dahar tuh haju ngadalil tolol tuh coba ye cenah dina Quran ge kulu wasrobun teh jadi walina tuh sia aing ngadalil sorangan mah tuh los eta tahu nu ngabimbing kos kitu ujung-ujungnya dari Golkar gara-gara nu ngabimbing eta kos kitu ye saya tigan dahar nyana mulai sapoe setengah piring dua poe setengah mikir nyana kok kiaina nu ngabimbing urang gembulai urang setengah geus mulai cangcaya ka guru asal cangcaya ka guru bal jadi tinggalkeun guruna neangan sia guru anyar dina ilmu thariqat bakos kitu lamun teu percaya teu yakin sia ka aing bahwa aing keur ngadidik sia jeung sia teh deuk ka Allah keur teu yakin sebab sia deuleu zahir bae jangan guru nu sajen moal jadi ieu sanajan diteruskeun ge moal jadi ngolembar bae ka guru moal jadi ilmu thariqat bapang hese-hesena ieu dibimbingna kuari mulai dahar geus saeutik rada nguruan kan awak engke kan anak pemajikanana nanya kak kok jadi guru sih cak pemajikanna kitu amat kak kok jadi guru amat kak henteu kok mah endek emang kok jadi guru ge endek ka Allah Allah mah tuja aya ieu teu kudu kukuruan kak mulai nyana we jak ku guru ditanya etikeun dahar pan atuh ai nyetikeun dahar ai guruna gembul teu nya atuh ulah tuturkeun guru kos kitu mah kecuali guru nazarwa etik daharna puasa bae eta karek dituturkeun ai kakak ieu mah seutik daharna ulah hees jeung unggal ka ditu kula nu guruna hees bae heueuh nya heueuh urang neangan guru deui ayo kapanggih jeung Kiai Golkar ieu akur mah ieu cek nya ieu kidaheun dahar di mana bae make pakaian nu kumaha bae ieu meureun guru urang mah guru Golkar eueuh aturan-aturan pan di Golkar mah eueuh atuh segala kampanye di luhur panggung aju aya joget segala di luhur aya biduan ieu karek kiai ieu akur jeung urang ngeunaheun ieu mah ieu masyaallah aya epitamala segala di dinya waduh Ice Trisnawati mah tereh modar malah mah waduh aya deui nu anyar teh sakara-karana
musianya hoaing teh nyaho teh aduh ya Allah ya Rabbi hese nah ndek di ka Allah keun ndek dicokot di leungeun setan sia teh keur aya di leungeun setan kendaraan nafsu kadieu keun lepaskeun eta berat deuk ngalepaskeun anak setan ngadu guru jeung setan diojok-ojok setan ka jero hatena ulah dituturkeun gering sia ka jeung gugum hage manya deuk Allah kudu gering we cak setan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha bau setan pidato deuk wae coba adi urang ngolembar moal jadi sia ka jeung gugum hage ieu mah keur carita wali beuh rapet wali mah lantaran geus lain nyaritakeun soal wajib walima la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtu kuntu aynahu wa lisanahu dan seterusna la yazalu abdi yataqarrabu teureun hamba kaula bertaqarrub ilayya ka kaula bin nawafil ku sunah seakan-akan sunah teh kos wajib piwalieun mah kos kitu geus lain nyaritakeun puasa Ramadan geus lain nyaritakeun salat 5 waktu ieu mah nu nawafil eta mah jalan ka cahayu salat mah henteu kudu dicaritakeun jakabehan ge sarolat nambahna tahajud seakan-akan wajib duha seakan-akan wajib wirid seakan-akan wajib terus memperbaiki diri eta kakarak nu kos kituna terus batin-batinna waktu jang bergaul jeung jelema teu pararuguh mulai kuari tama ortodok nu kos kitu mah zaman Siti Nurbaya itu mal beres kuari mah lain zaman Siti Nurbaya zaman Atut kuari mah sia nuturkeun Siti Nurbaya bae mulai kemajuan tuturkeun Atut sia ngurung-ngurung ujana aduh cak Haji Pudoli adena yang masakali umrohna tapi dibayar deui sih dia bayar deui geus bebersih tah bayar ku aing cenah sia geus jadi henteu kieu Pudoli teh diumrohkeun ngan haji dibayar deui ngan haji dibere deui bolak-balik cekong budak dek ibadah ka Gusti Allah kudu make acak-acakan kos kitu jeung teuing teu ka Mekah ge mah daripada orang ka Mekah kos kitulah aturan mainna dina thariqah mah dek daun hartina ngindaran Baitullah ai modal berangkat ka Baitullah na kos kitu mangan sakadar jadi siksa teu saeutik jelema nu salat jadi siksa kitu kene du tawaf di Baitullah jadi siksa naon hartina ja Allah nama eta-eta kene di Baitullah Allah na eta di dieu Allah na eta mending di dieu urang ngabersihkeun batan ka Baitullah ngan sakadar jadi siksa je dideleukeun kan ku Gusti Allah sia nanaonan pan sia teh meureunanan ka Mekah teh hayang ganjaran ti aing ngomong ngaganjar ka sia je boloon sia aju ditanya cak guru diumrohkeun kula mah teu perlu ganjaran ieu perlu ge ieu mah pangalem atuh kalau mau taman dibebaskan ku aing sia bebaskan sia ku aing tuh jadi urang lamun terus obrol sieun nah iyalah almar'u ala dini khalilih deuleu kakasihna deuleu kancana deuleu baturna urang lamun aya nganyahokeun anak urang masantren di hiji pondok kemudian urang dek nganyahokeun anak aing bener apa henteu di pondokna ulah ditanya anakna lantaran menghadap ka kolotna mah pasti rapih bae kopiah mancrit baju rapih koso sampingna rapih di hareupeun kolotna masih ganunya bae ustad mah eleh ku anak urang ustad leutik mah eleh bae pokona pajalan anak urang di pondokna ulah di deuleu etana deuleu baturna ketika orang ningali anak orang baturna si Jabrik melulu ja ieu mondok baturna Jabrik melulu sok ngabaturna jeung saha anak orang si eta waduh nu sok aya di orkes teh nu sok di aya organ tunggal teh bener nu sok aya di pengkolan teh bener atuh anak urang ge moal henteu siga kitu ka jeung gogowah almaru ala dini qol ulah ditanya anak urangna ulah dideuleu anak urang deuleu baturna sebab eta nu sapagodos jeung nyana moal pati babarengan lamun nyana teu sapagodos jeung nyana deuleu khalilna kos kitu bae sih la tasal ulah nganya maneh langsung ka jelema tasal khalilah tasal sohibah tanya mah batur nyana nu kudu ditinggalikeun baturna kitu bae sih
Nah man ahabba qauman husira mahum jelema nu mencintai kaum digiringkeun ana jeung eta kaum sebabnya asa pagodos sebab man tasabbaha biqaumin bahwa minhum jelema anu nyarupaan ka kaum golongan eta urang nyarupaan ka Yahudi geus bae di akhirat da dihijikeun jeung golongan Yahudi urang nyarupaan jeung Kristen dihijikeun jeung Kristen urang nyarupaan saruak ieu jaket urang koneng dihijikeun jeung si koneng atuh kitu bae pokona kitu bae pokona mah asal urang nyarupaan ka dinya geus dihijikeun ka dinya ya Allah si hade mantak aya jelema di duniana ibadahna jasi bodoh ieu lah jore jasa komo husu teu bisa syarat jeung rukun ge hampir teu pati bener ngannyana sarua jeung wali tingkahna udang-udangna gede salat nu sorbana ngambai ka anak make jubah bae diseungseurikeun ge ka ajeun nya mah di masjid ge geus gideg bae padahal naon nu dibaca meureun teu nyaho ku batur ge di kiai-kiai di buya-buya nya ge seuri bae padahal aing lain kiai lain buya aing mangan sarupa doang di akhirat dihijikeun jeung kiai-kiai atuh pan loba nu protes heuy malaikat eta mah lain kiai kok dihijikeun jeung kiai malaikat yang ngadalil man ahabba qauman husira mahum cek malaikat lantaran nyana di dunia ada nyarupaan jeung kiai ieu cak Gusti Allah hijikeun tinggal nyana bae hidup ya Allah ya Rabbi ieu man ahabba qauman husira mahum mantak sing hade urang sasarupaan di dunia teh ulah salah ya Allah ya Rabbi ieu lain lalagan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum mantak Kangjeng Nabi ngaharamkeun make beuber nu di dieu zaman baheula zaman jahiliyah Yahudi Nasrani make beuber di dieu lamun Yahudi beubeurna beuber putih lamun Nasrani lamun Yahudi beureum mun Nasrani beuber putih ku Kangjeng Nabi beuber eta diharamkeun cek Kangjeng Nabi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum haram make beuber eta diharamkeun urang make beuber cara Nasrani cara Yahudi ulah cek Kangjeng Nabi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum ulah kadituna itu tinggal dikembangkan baik kurang berarti lamun kiai kuari make calana sarua jeung Yahudi ting hade awas mantak kabibat delok make calana make na jubah bae barang ditanya kunaon bib man make jubah bae abi bababari cenah hayang tinggal nyingsateun bae mantak anakan deui ya Allah sih ada ya teman orang ningali dina Bukhari na man tasabbaha biqaumin mimiti tina pakaian kadua tina pagawean katilu tina ucapan asal geus sabah batasabuh man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum rempan nu mantak dina thariqah mah nuturkeun guruna kos kitu bae ketika guruna make sorban amamah murid dipagaan ketika make sakurung murid dipagaan di samping di jerona aya makna tersendiri ieu supaya ulah tasabuh jeung Yahudi ulah tasabuh jeung Nasrani mantak panggreget-gregetna setan ka kiai ka jelema anu make amamah udang-udang jeung make sorban lantaran ban malam ya tamam bahwa syaitonun jelema nu tilok make sorban eta adalah setan tinggal cek aja pendi aing teu make eta setan malam ya tamam bahwa syaitonun jelema tilok make udang-udang make sakurung ka dia eta setan nu geus kitu atuh ieu dihareupeun ku setan kabeh ya Allah ya Rabbi man ahabba qauman husira mahum iyalah nu mantak dipercantik diperbaiki dipercantik zahiran wa batinan zahirna supaya siap batinna supaya rapi engkena hirupna ngagenclang di tengah-tengah masyarakat bener-bener nyana jadi lampu geus katiup ku angin mamana ge tetep teger bae lampu tetep caang bae jadi lantarannya nana aya caanon cacaangna aya di jero naon garang-garana di jero semprongna disemprongan deui Masya Allah kos kitulah makrifat lain cara lampu cempor hurung nyaangan bisa tapi aya angin bae ngagelok angin kakek pes bae pareum lampu cempor kama kos kitu mangaranna eta lah bersyariat lampu cempor
tapi lamun ieu Allahu nurus samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin zaitunah la syarqiyati wala gharbiyah yudiu biha. Oh luar biasa naon cenah hartina inget teh nyaho kos kitulah wali Allah cahayana di jero ditutupan deui sehingga cahaya teh ngemprai mengkristal ka mana-mana lantaran ditutupan cahaya teh indah teu bisa ditempo ku teu bisa dicekel kurang semang tutupna luar biasa tapi cahaya namang kristal ka mana-mana ketika katebak angin ti luhur ti handap ti kenca ti katut teu bisa parem yudiu iya nyana nyaangan masyaallah karim ngakos kitulah makrifat nurus samawati wal masalun nurihi kamiskatin fiha misbah okos cahaya lampu al-misbahu fi zujajah lampuna aya dina kaca az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun percis okos bintang luar biasa caang yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah caang ngemprai teu kanyahoan kaler kidul wetan kulon nu jelas caang bae bari manehanana mah teu kajawan di mana palitna lampu mah aya palitan ketika minyakna bareng sorangan Golkar tau mah otomatis teh baca kami berojak teh mah atuh asal teh dikirim bae duit atuh bareng atuh lamun dikiriman bae terus di kabupaten hurung terus asal geus teh bareng eta ki Golkar cek ki Golkar sia ka aing dikasih bae sebab guru aing hancur ku Golkar salah sahiji guru nu hancur ku Golkar tapi akhir hayat nama tetep bae nyana amanat nyana husul khotimah bolong mantap ngomong-ngomong Golkar emang kumaha di Kabupaten Tangerang sabaraha kiai nu hancur ku Golkar je urang nyeri jasa ka Golkar ya eta PDI ya sarua PDI ge ngan tidak segana si eta hayu coba sabaraha pasantren anu hebat jasa nu kiai murid jadi kiai nyanana masyaallah pandai gelang sabaraha Serang pandai gerak Tangerang makomu di antara salah sahiji gurungan terakhir guru deuk maot eta nyana amanat ulah mimilu ka Golkarnya ceng lantaran karasa ku mama ieu mama teu bisa magahan ngaji gering ge di rumah sakit nu ngalain-lain yang dilayat ngan tanda mama hancur-hancuran sareuri kabeh murid mama tobat cek nyana embung mama ieu dituturkeun ku murid seperti kieu mama gurat batu cek nyana anti Golkar di hate mama dengekeun ku murid-murid kabehan tuh pasantren mama menang harmoko 2 tingkat eueusian majelis taklim menang harmoko indah jasa teu bisa dipakai ngaji ti dieulah ketika di rumah sakit amanat ka murid-muridna disapa sia mun alasup Golkar mantak kula ngomong Golkar bae cenah kieu udah sok kitu ngahancurkeun sebelah pihak aing mah kitu bae lain keheul ka Golkarna karunya ka kiaina murid abah di dia aya nu dicarekan ku abah suka Golkar emang kumaha gitu ngan mau dibejakeun ngaranna beuh panggil ku abah ulah sok mimilu sia cek abah kaget je cek nyana tuluy mun kula teu milu kitu cenah dapur teu ngumpul oh kadinya urusana halos ya kaditu diloskeun ku abah hancur kok ngajawab atuh lain tobat ngajawab cenah kula lamun teu kos kitu dapur kula moal kebur tuturkeun ku sia hancur datang ka kuari hirup kene kan hancur malah bejakeun moal yo cenah kieu bejakeun moal engke bae 4 mata bae je ayo diondang bae we ngadoa bae tapi jero hate kades ya ka si eta mah hancur jasa beuh lamun dihitungan pandai gelang bau menjulang pasantrenna kabeh murid dari Tangerang jare di kiai hancur sabaraha hiji di Pandeglang di Serang hancur sarua bae Tangerang geus pokok Tangerang mah pohara je bang lalawara gitu anu kula dicaritakeun pasantren 2 tingkat nu tadina santrina pohara jasa aja PEW diganti ku peternakan ayam lain lalagaan tah aja je maning peternakan emba daripada ayam mah tuh kurang bisa dialap manfaat sih mbak mah tuh sok aja kadinya bae cak Habib di mana tuh iya babaturan sing hade jaga hati wal mar'u ma'aman ahabba
jelema bakal dibarengkeun jeung jelema nu dipake karesepna bakalna fala tu'rafu wallahu a'lam bissawab.